Jangan lupa like, komen, dan subscribe bisa di donate. Kawin tegas 5 tahun tapi ieu teh hirup teh asa kieu-kieu wae. kieu-kieu wae kumaha tuh. Pancena neng terek nerima apa adanya. Heueuh narima mah narima. Ngan atuh ari hirup ripuh kieu wae mah meuni asa eueusan perubahan. Pancek age aman boga cinta. Baret oge mas kawin kan sampo satangkal bari menang maling ni tatangga. Cibaruk mas kawin teh menang nyolong da tuh da mah kedul usaha. Jung en mah mending keneh neangan usaha da harta neng geus erep. Usaha naon atuh pan. Pakaian neng geus beak dijual. Modal teu boga. Kudu kumaha geura. Heuh da kieu ari kawin modal cinta hungkul teh jung atuh en mah mending keneh neangan piduiteun boh pinjeun. Kudu ka mana atuh ieu pan. Mah teu bisa nanaon. Minjem pan tangge geus loba, geus numpuk. Jumlah piraku we moal aya nu nginjemkeun deui pan beungat maneh mah pikarunya. Cuman kitu nyebutna mah. Ari si kasal teh kira ieu teh mayar hutangna. Paling geus gila tuh teh bayar mayar. Kalau nganjuk di nganjuk deh nganjuk. Nginjem di nginjem deui. Heuh atuh kumaha si kasai teh bayar hutang wae keur mah urang ge butuh jeung mali beas. Pan heueuh can mayar wae. Kumaha mun ditagih we ka imahna. Gan we aya tuh. Jamana duitna mah da eueuh. Heuh jeung atuh tagih ka imahna teu da maneh mah waka-waka di piheulaan wal meunang duitna ke teh geura ka mal meunang. Heuh atuh lah cuang susul we ka imahna sugan we aya tuh. Heuh jeung lamun teu meregan duit jual we ginjal lah. Imahna poe gusur. Heuh jeung Ieu geus jam 11 leuwih. Can aya badak sakola nu ngojek ieu kalagian ti iseun kieu. Kemana ieu badak sakola balik burit teh gitu. Manggra, urang lu ngojek ya? Kan urang mah teu boga motor. Minjem motor deui ya. Cih, sia kunaon ka selain datang-datang milu ngojek. Beri hayang ngojek make motor aing. Tuh aing kan hari ojek make motor saha meureun aing kalau motor gitu mah. Kan orang nganggur di sini lah ya mah. Pakaian geus beak, utang geus ngampar di mana-mana. Sama lain. Gua aing ge ngojek dengan mahi pakai madang wungkul. Duit sama beak pakai motor, pakai nyetoran motor ieu. Teka bagian 1000 acan aing dah harga aturan jeung eta we. Meuli sarimi teh heuh. Sarimina dipurang ayeuna tabungguna mah isuk, anggot minyakna eta kapake samingguan mah. Manya atungan mah hijang dahar hungkul mah. Ayo motor geus dieusian bensin aku mah. Kan heueuh lah ari aing meuli bensin mah biasa dibuka jokna heueuh tutup tankna gitu da asupkeun. Ngan tah eta nu jadi nama aing sok nganjuk nih bensin mah kan ini ici. Ayo kan ini ici mah sok bari ngebor gitu. Kade sebulan sekali bayarna. Heeh eta mah. Itu si biro geuning. Si gaya kliwat ke beri kabelah dia we. Ek nagih hutang segana mah ka aing. Beli putih mah we aing. Lamun aya si beo ka dieu nanyakeun urang. Eueuh kitu. Cina aya naon itu? Nah, bejakeun eueuh kitu urang kumpul teh. Nah, aing kalau bisa jadi lieun kena. Kene bejakeun eueuh kitu. Oh, tuh. Wah gitu ya. Mang, iya kumaha ieu? Aduh, ieu ngojek lancar ayeuna. Ah lumayan we bew aya jeung dahar-dahar wae mah. Aya naon ge sinarian ka dieu? Oh, leuheung atuh aya kitu mah. Ieu nu posisi kasai teh liwat ke belah dieu. Kas lain bew. Tadi teh namanya. Oh, heuh tadi teh cenah. Mun aya si bew nanyakeun cenah bejakeun we eueuh cenah da tadi teh teuing lumpat teh ka tukang ka dinya tah. Nyaho aya eueuh nama di tukang di dinya. Alah, aing si bocah kalah dibejakeun atuh aing mah. Tukang di dinya tah. Heeh, di dinya tadi mangan cenah bejakeun eueuh cenah. Oh, Kan tadi bukan tukang ka dinya. Dia oh. Nying si kaslay can jacan ditagih geus nubruk geus kabur. Aing ningkeun ka imahna ka pamajikanna ku aing. Saha di teh? Wah, Samer. Halo Bu. Arek dire tuh lamun teu nepi. Aduh.
Nya Bu, yuk bade pelarian heula ya. Aduh, kalaka tadi buntu Bu, salah jalan. Aduh. Punten ya, punten ya. Aduh. Kemana di jalan euy? Ih, kudu nyiak ieu mah euy, bisi diretur paket. Aduh. Loba kene paket. Aduh. Aing enak kumaha yuk di pegawaian dipecat, duit teu boga. Boga duit ngan bisi kas lah aing macan dibayar. Anjir. Bisi kas lah di dieu. Nasihat lah es di dieu lai. Lah, lai. Duh, lai tong makapae lai. Sia loba keneh hutang ka aing bayar heula lai. Lai, tolong. Ya tolong. Ojek gue. Tolong. Ya tolong. Eta salah si Kidona minta tolong. Si Kido. Naon ieu, Dok? Sigana tabrak lari meureun ieu teh geus tergeletak di tengah jalan. Tabrak lari. Itu bawa. Alah, sudah Beratna sih gimana dulu awak lewat kudu begang euy. Heeh, buat lu naik yang yuk. mau motor tuh aing di tukang bisa teka tanagaan. Ieu huluna ieu nyelam kana bujur. Rendo. Aduh, gua turun yuk. Aduh. Berat yuk. Aduh. Berat. Ji, ya mah udang sih aja macam gering, gering aja sih mah kaluri ya teh keus. Pun dari bangku kieu. Was barang ya. Kita tahu. Hak yang karang tuh doi yuk. Telepon pemajikan. Heuh kan ini telepon we. Oh, sok telepon. Aya nomor nanti. Dibalik kapan lagi? Ieu teh asa teu enak rarasaan asa ek aya hal buruk nu menimpa. Si Kido nelpon. Moal teuing diangkat bisi nagih hutang. Aing mah tadi angkat. Pulsa tidak cukup beureun. Nyawa da ieu mah tadi angkat ieu mah. Diangkat sok teh Loba aing telepon. Wah, deung heueuh nelponan wae. Bener ieu mah rek nagih hutang. Rek indi teh lah rungsing. Ieu mah sigana mah sieun ditagih hutang pan nukeun hutang ka ieu. Oh, nyopae teh. Tapi pae sih kan. Oh, Wah, nyawa tadi angkat. taksi sok barangnya yang udah. Kemana ide? Enana tuh dis. Salaki orang teh ka imah maneh nya radio kan tuh bisa cangkeus. Boda eueuh salaki maneh ieu ka imah urang mah ek naon kitu. Eueuh nya pan ek nagi ka imah maneh bayar atuh hutang maneh mah maneh teh bayar sakitu geus lila teh yang sabarat tahun eta hutang. Cih ulah nagih hutang ka urang, minjem nagih salaki urang, nagih ka salaki urang ulah ka urang. Kapan maneh teh pemajikanna atuh bayar we ku pamajikanna sarua saimah ieu. Jadi nagih ka salaki urang we heuh da urang mah teh nyahonan naon. Ya, Cih aya bagian ditagih mah ini teh kape lamun ek ninjam namanya mohon-mohon. Geus da lama areueuh nih guys. Lai. How are you? Lai. Na ieu jama kamarana buah apaleun yeuh ada kita ge hutang. Lai. Aduh, beak sorai. Aing ge areueuh ieu mah. Tadi geus eueuh. Sekarang aya di imahna. Cenah ge da eueuh gitu. Begini tuh lah. Gitu ya. Di masyarakat tewasa taham ini kosong pisan di kuburan. Ya jika si ayeuna liwat kurang ditagih teh kalah init geura kalah kabur. Kumaha ku ayeuna ieu? Ikan juga beas ka warung.
Lah era nganjuk mah geus loba di ditu geus dituliskeun. Ninjau we jeung kasih bojek sugan we aya tuh. Hari udah datang atuh ka ini deui. Tuh aing ini teh lah. Gimana? Hai. Aduh. Udah yuk, Dok. Ya di mana? Kayak orang saha? Ning teh nyaho ngaran manehna acan ieu mah je. Wah hilang ingatan lo, Dok. Lah hilang ingatan. Atuh hutang ka aing ge buah pohon. Teh kitu mah. Atuh ieu lain. Duh, lu aing nyerietna. Ayo marane saha yeuh? Do ieu mah pohoeun, Do. Boro-boro keur teu hilang ingatan da hutang mah. Keur ieu genan keur cager genan pensok dipopohokeun nih, aya hutang mah. Heeh. Aing hutang pamajikan. Dia. Jih, salaki orang geuning di dieu bari kunaon ieu tarangna getihan. Ini tadi teh tergeletak di tuh di jalan. Kurang teh dibawa ka dieu. Mane di teleponan teh diangkat. Oh, itu tadi ditelepon ku si Kido teh diangkat wae sabaraha puluh kali ge Do. Kemana wae aing mah. Sugan mah teu da erek ieu nagih hutang. Dah heueuh kana hutang mah aing ge sieun. Ngan ieu ayeuna salaki mana hilang ingatan. Alah, hilang ingatan, kudu kumaha tuh ieu? Kumaha tuh ieu? Nyao pang nama. Ayo naon dia di dia menik kerumpul di dia. Kecelakaan lalu lintas jaga deuleu eta tarangna bocor. Saha eta? Si adi dia lain kueng ditengan ka ditu ka dieu ka tonggo ka lando. Beuk teh di dia. Beuk mana hutang? Beuk bayar. Buat ieu aing butuh jeung beli beas buat. Hutang. Nari maneh saha? Urang mah teu kenal ka maneh. Wah, samari pas nginjem nama di kot kacurik segala, pas ditagih dulu tuh mandi api-api poho sih mah. Aing mah beo ieu teh. Cikas teh lain api-api poho ieu. Tas kecelakaan di tuh tabrak lari da tergeletak teh di jalan. Siga nama ieu teh hilang ingatan. Kumaha nya ambi ingeteun deui. Aing teh nyaho kana karieu mah euy. Heuh, aing ngada teh nyaho kan mau kadarieu mah tah mah mistis euy. Geus atuh beu, Do. Hutang mah ilaskeun we, dapan salaki urang lagi hilang ingatan. Wah, sudi teuing hutang sakitu lobana kudu diihlaskeun. Geus atuh Do, beo heuh ieu mah ambe. Ieu ingatana balik deui. Kumaha muncuang gedor we ku batu, sugana jadi cager deui. Digedor ku batu. Nyahan betul apa buat? Siapa Gede, nama? oh. Oh, gede. Gawat atuh. Nanya. Di teh ingetan. Iya. Buat beo, Cicing. Nah, bila pasti ingetan ya, Bel. Ah, geus cuma udang deui. Yang deui lah. Udang euy. Ya, Nah, dia pasti ingetan ya mah Do. inget hutang lain ka urang. Ayo maneh saha? Wah, Ceger deui Do, ceger deui. Ceger deui, kurang deui. deui. Ingetan pasti ieu mah euy. Nah, Lah ingat hutang ka urang. Mana yeuh? Aku juga sebenarnya suka sama kamu. Tapi bohong. Thank you.